bahaya euy kita. Aing sih. Kang, Oi, nanti kalang hari ya. mana gerana lo? Ya, aduh motor budak aing tah, laharna jebol euy. Naon? Aing tah, lahar jebol tah. Aduh, aing Sudah motor asak, itu bisa ngasak anu kieu ge. aing tah. Ai motor di mana? Motor di imah. Gerana lo? Tah, Anjing, lebih ka bubuk kieu ye lahar euy. sopan, ganti-ganti. Anjing, lebih ka bubuk kieu ho. Kalau gerak tuh cuang. Bongkar. Hah, aing mah parah ieu mah. Diganti-ganti budak tah lah dulu. Wah, anjing. Dong bisa ngebongkar di imah lain bawa aja motor cek aing mah. Bongkar ku aing kacak-kacak. Saya kalah tah. Aing leuseuy aduh, mobil aing ah. Sok, gampang. Ah, tuh ayo keseberdan kabeh euy. Kata laharna. Duh aing, ku aing gawean ya seboleh. Lah nginan make ting nu teu. Lah make nu kurut we lahar euy. Tah make ieu wae kurutna nu goblak deui lah. Make ting nu teu ku aing gawean lah. Enggeus euy. Ah goblak seeutik mah tuh asup mah tijungkal we. Si Hendro mah. Cih ka mana tuh zamananya aing mah. Ngopi teh lelet teuing. Geus beres. Taruh zaman. Lisan, Enggeus ya geus rapi ya. alus teh. Alus atuh. Diganti dua nana laharna ge. Aing ditagi saeutik dulu lah, ya. Sabaraha? Ya ulah. Lahar teh 20.000 jeung masang 30-an. 20.000 lah. Baiklah. Oh tuh anjing nganjuk ieu masuk. Lah ulah ngajuk aing lah geus wae lah. Oh tuh jig. Bae 20.000 ge. Dalar lagi makan kurut ieu lah. Lumayan. Ieu teh sugan tak aing nu can becus mau motor teh. Ah, ieu mah bener asa gagareolan kieu aing motor teh. Iya. Acik lah nih, amat tiguling segala. Gagareolan kieu ban teh. Buat edan. Wah, layu goblak kieu. Diganti tuh ieu telahar teh. Yoh, nah ban teh urang kieu aing mah. Bengkel nahan ieu aing diganti tuh ieu telahar teh nya. Ah, nyelakakeun aing ieu mah goblok teh. Ah. Duh, ieu cangkeng nyeri aing ieu goblok ieu. Lahar goblok kieu. Ah. Bengkel nahan pal itu cek aing mah aduh. Aing ini kalah nyerari cangkeng segala. Bengkel nahan ganti lahar. Karena digantinya goblok deui. Wah, payu bengkel jiga ku itu patut. Aduh, cangkeng anyeri. Berasa pare. Panas deh aing. Mang ieu, kakak mana sakieu? Oh, kakak rasa kieu tah sabaraha karung? 5 karung genap. Aya kan berarti cokotan. Aya keneh, aing ripukan ya, ripu panas duh. Ya. Ayeuna ada orang butuh pisan ada ek ngeheler di imah eueuh pare euy. Ek di bawah jig urang nya. Sok atuh Masuk panggulkeun. panggulkeun. Sok. Ini kira aing ripu euy. Ah, ripu. Panggulkeun sok. Sok. Cik, berarti. Terus. Udah si copot di sekarung euy. Loba kan gitu turun teh aing. Mang, aya teh enggeus ngan cek kieuna. Aya kene 2 karung deui. 2 karung. Kuningan teu dibawa. Ih kapan erek ieu keur panas. Aing geus saha kitu? Kapan kurang anu boga pare teh dulungan teh kurang dulungan di jangan teh Nungan kumaha tadi nu bawa pare saha tuh? Ai maneh. Pura pare pan kurang teh tadi materi dititah. Tah ieu anu boga nama nu ieu. Ai tadi dibawa ku saha? Kapan aing teh nyaho? Soalnya teh tadi nu bogana. Buruk ieu nya. ih naon nu dirasa pokona teh yang apal aing mah gantian da ieu mah pare Aing mah teh sapilu-pilu gantian. Di eueuh sakarung tadi nangge. Atuh aing mau di aing ke sawah. Atuh sarua bae.
Gantian, Bung. Mang ada deui atuh kita jalan gawe nu teu ideng kieu. Aing mah. Idem Coba aing kumaha? teh jamakna tadi teh. Baru ieu nu boga nanya. Gantian bae urang mah teh jangan naon. Gantian. Saluk aing mah sebelum aing mah gawe unggul. Jangan naon. Kuduaan tah. Tanggung jawab tah kuduaan tah. Gak apal aing mah. Yo, aing kieu kudu urusana ieu. Jangan aing teh apa. Yo, aing mah apa aing mah gantiannya. Nah, Pare na. mau sakarung. Boleh lagi. Jual ke cong digantikeun. Ini parah nih.